Sampurasun, sumangga cares jakarana bagian anu salajengna, wilujeng Bandung dukin kareksena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ditepang dangukeun deui sareng acara carita. Dina judul carita Jakarana karangan Amburos. Simkuring Mang Dedi Mulyadinata ngahaturkeun wilujeng ngabandungan tudugikeun ka rengsena. Pilih ku galih anu saena, singkahan kumanah anu awona, anggo peuenteungeun unggoning urang lumampah di alam dunia. Wilujeng ngabandungan kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana beayana. Wilujeng ditepang dangukeun deui sareng simkuring Mang Dedi Mulyadinata anu kiwari baris neraskeun hanja carita Jakarana karangan Amburos dina bagian anu ka-58. Sakumaha anu kantos di Bandungan dina bagian anu ka-58 pedarana Mang Dedi kasapih wanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam di beurang. Di hiji imah nyatana imahna si Abah tukang paparabotan kalayan dibarengan kujang Jakarana. Harita geus aya di imahna si Abah tukang paparabotan teh nya. Kumaha tu para kaum dangu lajenganana carita langkung paos nama mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Mangsa alam harita teh beuki beurang bae. Manuk resep di sarada mapaesan kaayaan alam beurang harita. Hawa atuh seger bubuhan atuh. Di hiji imah anu diriung ku tatangkalan anu ngarempo hejo daunna. Tiis karasana. Bre di hiji imah leutik harita teh aya nu ngariung tiluan. Horeng si mana horeng, si Abah jeung bojona kalayan jang Jakarana ge aya didinya mendeko manco hareupeun pribumi. Sabot keur kitu pok atuh harita si Abah. Teuing Abah ge teu apa ya ambu naha saha ari ngaranna mah. Da puguh can kaburu nanya kami teh. Tapi ai jelasnya masih ujang ieu teh anu geus nulungan ka Abah. Ae baru kadan kitu nya Abah. Kitu. Capikeun lah. Tong wakananya karunya capieun keneh. Mending oge we ya tuh. Sina nginum heula da geus pasti atuh hanya angeun. Kitu ceuk si Abah.
bari jengret ngareret kajang jakarana anu keur diuk sila hareupeunana meuni mendeko. Ujang, abdi bah sok kalinya cai heula euy, lumayan ngalatih kahanaang sakalian tah jeung supancauna tuguningan meulikeun kahanut keneh. Hatur nuhun atuh Abah da muhun abdi teh duh hanaang. Hatur nuhun Bu, mangga ditampi. Kop yang gawe ya kanya hampura we, da abu mauh nanaon ukur teh. Boga nu kitu we geuranan. Nya sanggeus menang tawaran kitu mah tinu boga imah. Kop atuh harita jang jakarana kana cangkir anu diisi ku cai teh haneut. Anu geus ngajagrag hareupeunana regot nginum dibarengan ku si Abah. Sedangkeun si Ambu mah gawena teh ngan neuteep we atuh kajang jakarana bari jeung rutret nitenan kana tangtungan jeung keretan beungeut. Lantaran naon? Lantaran rupa jeung deuregan eta jajaka teh bet asa-asa sarimbag jeung anu jadi dununganana dina mangsa baheula. Sabot keur kitu pok si Abah harita, "Uyang, abdi bah. Ya, ulantaran ayeuna mah geus rada-rada sase yo." Terus Abah teh hayang nyaho. Nyaha saha atuh ngaran Ujang? Ari Abah sorangan mah ngaran teh Daroji, Daroji lain Arloji. Punten atuh, tapi sok disebut ku urang dia mah Bah Oji we ku barudak mah. Da ari si Ambu bojo Abah ngaranna teh Irah, can ganti-ganti di baheula oge anger we eta ngaranna teh. Oh, janten Abah teh Abah Daroji sareng Ambu Irah. Gitu. Hatur nuhun atuh parantos ditepangkeun sareng abdi. Upami abdi mawas teh punjakarana Abah. Hah? Punjakarana. Jakarana, oh. Jadi ngaran hidup teh Jakarana. Leres bah. Syahari indung Bapak Ujang. Benar pisan asa dipikiran. Ngaran Ujang teh Jakarana. Cik saha indung Bapak hidup teh kasep. Ambu Irah harita nyambung nyarungsung kekecapan salakina. Nanya bari jeung panon mah mencronge ka Jakarana teh jiga anu hayang sidik pisan kana keuretan beungeut rupana. Nya puguh atuh di pelong kitu mah Jakarana teh asa jadi teu ngeunah. Rasa sok sieun aya kasalahan anu dijieun ku manehna. Ciweya, saha tuang ramah hidup teh kasep geura sok bruk brakab Ambu. Upami pun Bapa mah wasana teh Bah Dirga. Sa? Bah Dirga. Ai tuang biang. Pun biang mah Ambu Rasti. Ari kawit mah abdi teh ti ditu tebih teh pisan. Tinu jauh di mana Jang? Datang tuh aya ngaran lai lemur nama, lemur naon geura. Ih, abdi mah pi telepat teh lemur teh Pasir Nangsi. Kitu ai kawit nama Ambu. Kek. Abah, Pasir Nangsi cenah. Ke Ambu. Nyamun tetelepek teuing segala ditanyakeun atuh. Mending oge gerang weya-weya ngejo ka itu. Ieu kami geus lapar hayang dahar. Yo eta mah. Aki-aki teukeun bae atuh segala ditanya oge. Jeung barena oge yo. Da ngejo mah jeung deungeunna geus asak bisi hayang daang mah. Sabot keur kitu atuh harita. Di kajauhan atuh kadenge sora anu ajan. Ti karasa harita teh geus nincah kana wanci magrib. Jung atuh harita si Abah nangtung dituturkeun ku Jang Jaka. Terus muru ka pancuran anu aya tukangeun imah. Maksudna mah rek bebersih cenah. Sedengkeun ari si Ambu mah harita teh nutut-nutupkeun heula jandela bari jeung nyenget lampu cempor. Lantaran di imah teh atuh geus mimiti poek.
nya sanggeus nyeukeut cempor mah berai atuh kaayaan di tengah imah teh katempo rada caang. Gancangna mangsa dina ieu carita sabadana ngalaksanakeun salat magrib mabrak atuh harita dalahar ngariung tiluan we sok sanajan ukur dahar saaya-aya tapi karasana teh meh menikeun kanikmat pisan komo atuh dapugu si Abah jeung Jang Jaka teh geus nyorang ngalampahan anu jauh nyapuguh we dalaharna oge menikeun kaparonyo da geus kacida pisan laparna. Teu lila atuh sanggeus rengse dalahar si Abah jeung ambu nya kitu deui atuh Jang Jakarana. Harita teh ngariung dewe di tiluan di tengah imah bari jeung ngarobrol. Bah daroji jeung ambu irah kacida pisan bungahna. Di imahna teh aya Jakarana teh lantaran naon lantaran jadi karasahaneun. Da biasana mah ngan ukur kitu we paduduaan tara aya batur. Da puguh Bah Oji atuh jeung ambu irah mah boga anak awewe hiji oge geus rumah tangga malah dibawa ngumbara ka lembur salakina. Paling-paling lamun datang ngalongok indung bapana oge ukur sabulan sakali da puguh atuh lembur jauh bisa meakeun waktu sapoe lamun segelu mampah badarat. Sok gancang we ya geura dongengkeun aku mah lalakonna ieu kami hayang nyaho geura yo. Pangna Abah bisa pagi jeung si Kujang teh. Kami mah hayang nyaho ieu teh penasaran yo. Lantaran da ceuk Abah tadi geuningan si Ujang teh nu geus nulungan kitu cenah ka Abah. Heueuh ke ambu. Nyok we ya tuh. Ih, lah itu besok burung musuh naon teh. Keuna teu ku Abah urang dongengkeun ye. Bari jeung sakalian hayang nyaho mah. Da geus sase ayeuna mah, sok dengekeun ye. Barabat atuh si Abah Oji ngadongengkeun lalakon ti barang mimiti panggih jeung Jakarana. Tug nepikeun ka harita, kabeh ditetek teu aya anu kaliwat. Di Bandungan ku si Ambu kalawan saragep. Anu harita keur diuk bari jeung ngabulai ampleng-amplengan jeupah. Ari sukuna nyang hunjar lambar jigan atuh manehna pisan. Ya gitu sakabeh dongengna teh Ambu. Jadi gitu nya. Syukur atuh kasep Ujang geus nulungan si Abahnya. Lamun teu dibantuan mah beureun geus tangtu balik ka imah teh moal mawa duit. Ari kumaha Ambu mayar hutang ka warung ieu nu di Lebak. Ari dagangan teu laku mah. Ari tujuan hidup ari ka mana jalu. Punten duka tuh Ambu, da abdi mah teu teh gaduh tempat anu bade dijugjug. Janten ka mana we abdi mah dugina. Ujang lamun nempokan harupa jeung tangtungan hidup Ambu teh jadi ras ingat kana bangsa ka tukang-tukang. Lantaran rupa hidup teh bet sarimang pisan jeung manehna. Tapi da ari rupa mah memang sok loba nu sarimang Ujang. Nya ai mane sia teh Ambu. Sarimang teh sarimang jeung saha ieu budak teh gagabah teuing. Oh eta si aki-aki piraku poho deui cik. Sok sidik-sidik diraku nyaneh kayaknya sing jelas atuna ingat atawanto. Menang kitu mah atuh harita anaret atuh si Abah ngareret ka Jang Jaka terus neuteup lila pisan kana rupa jeung dedeganana. Bari jeung ditelek-telek bakat ku hayang sidik pisan cenah kana rupa
jeung keretan beungit Jang Jaka. Ngabandungan kana tingkah pola jeung omonganana si Ambu jeung si Abah kitu. Jang Jaka hatena jadi ngadadak tepuguh rasa. Punten Ambu oge Abah, bade ngiring tumaros naharupi sareng tangtungan abdi teh sarimbag sareng saha. Margi janten panasaran ka abdina ge Ambu. Kieu kujang ieu nya dongeng nama. Tina mangsa baheula Ambu jeung si Abah teh keur ngora kungsi digawe di salah sahiji kulawarga sodagar anu kacida berat beungharna kujang. Tah, dunungan Ambu teh boga anak 2 lalaki wungkul. 2 nana oge karasep gagah jeung pinter dina ngajalankeun usaha. Lajeng Ditambah deui ku ngabogaan sifat nu hade-hate nyaahan jeung berehan kasasama. rag atuh harita. Ambu Irah teu eureun heula ngebuih ngomongna terus ret ngareret ka Jang Jakarana anu keur pogot ngabandungan kana lalakon hirupna anu didongengkeun ku si Ambu. Upami salajengna kumaha Ambu? Kieu geura kujangnya anu saterusna mah matak sadih puguh oge lalakonna. Ngadenge kana omongan si Ambu Irah, Jang Jaka hatena beuki ngarasa panasaran bae. Samalahan mah teu sabar hayang geura-geura nyaho kana naon rupa sakabeh lalakon anu kaalaman ku si Ambu Irah dina mangsa alam ka tukang-tukang. Nya sugan jeung sugan we aya pakuat pakait jeung kulawargana anu kiwari memang gediteangan ku Jang Jakarana. Ngadenge kitu pok atuh harita Jang Jaka. Ambu, nah naon kajantenan anu parantos tumiba karanjeuna? Sarabah ieu, tong cicing wae atuh kalakang ngahulang nyaneh mah. Cisok aya yang ngaboih omongkeun ku Abah atuh. Sagala kajadian anu geus tumila tuh jadi ngaco ngomong ge. Tumiba maksud ge kadudungan urang teh. Lantaran kami mah ieu teu kuat ngadongengkeunana. Sok kagagas kami mah. Cek Ambu Irah harita ngomong kitu bari jeung rada lewa-lewe panun ngareret ka Bah Daroji salakina anu harita keur diuk ngaranna kana bilik. Ari panon kucap kiceup jiga nu cacingeun. Panon melong kana lalangit ngadon nempokeun cak-cak anu keur silih udag jeung baturna. Tapi barang ngadenge kana omongan pamajikanana kitu mah si Abah harta gancang ngareret bari jeung rumenghap narik napas panjang jika nu hoream lamun sukudu ngabuih ngomong teh. Sok we ya adinya. Dadar. Aduh. Jadi batuknyaan ieu si Raru si lalatu ieu. Si Raru kana irung. Kieu ikeh kasep. Anu didongengkeun ku si Ambu bieu teh memang bener. Leres kumaha Bah kieu cek. Baheula Abah jeung si Ambu yuh sabaraha puluh tahun ka tukang. Boga dunungan 2 urang, Adi jeung Lanceuk. Nu sarua harade hatena teh. Ari lanceukna anu cikal ngaranna teh Den Rana teh. Rana Wijaya nyambo. Lain Rana. Eta ge Rana Wijaya. Ari adina apa keneh Abah? Cicing tong newo-newo atuh. Ai adina teh ngaranna teh Jayarana. Ai lanceukna Rana Wijaya, ari adina mah Jayarana. Tah, ari anu cika mah lanceukna geus rumah tangga teh. Mumpun. Lajeng tah. Lanceukna mah geus rumah tangga. Nyatana jeung hiji istri pilihanana. Geulis deui ya. Asep lalakina ge. Laki rabi jeung saurang istri nu kacida pisan geulisna dina mangsa harita mah. Ari ngaranna teh lamun teu salah masaha teh Ambu inget ya maneh euy.
Lah borora ingat. Tuh pati ingat kami mada ngarana teh mun teu salah mah cenah lara kitu. Lamun teu salah mah lara ninun. Nya beudi kananyem ninun mah nyieun baju atuh. Digoprak-goprak ni sok ganyeng baheula. Naon poho deui ke. Nya. Sarba inget. Lara ningrum. Asa ku poho-poho deui kami mah. Reg atuh si Abah eureun heula ngabusina ngomong teh. Kapegat ku omongan si Nini anu ngajelaskeun pamajikanana nyatana anak dudungan teh ragamang leungena kana cangkir anu diisi ku cai terus regot diinum sadengkeun jakarana anu keur pogot ngabandungan kana omongan si Abah. Barang ngadenge kana ngaran jalma anu disebut ku si Abah manehna jadi ngahulang lantaran naon lantaran ngaranna asa aya kamiripan jeung ngaran manehna. Puguh we atuh hatena jadi beuki penasaran malahan mah jadi timbul rupa-rupa ku pananya dumasar kana hal eta pok jang jaka harita. Abah ieu naon kaisep? Abah ieu naon kaisep? Kumaha ari carios salajengna atuh bah? Punten we abi teh seueur tumaros margi abi teh terus terang janten panasaran bah. Oh ku Abah urang dongengkeun ari hayang nyaho mah sok sanajan moal aya gunana oge nya itung-itung ngadonya we ngadateuh hee sore-sore. Sok we ya atuh gra gancang tadinya teruskeun. Nah ieu mah awewe geungeun kudu gancang da naon teh heula kudu ngarenghap heula pan ieu keur udud ongkoh deui. Aing mah ngenewa-newa wae kiki atuh ambu. Sok atuh kayaknya. Kieu teh ujang. Dina hiji poe dudungan Abah teh aringgit kadayeuh ka asup Abah oge dibawa jeung sababaraha urang pagawe anu geus biasa sok ngaping di perjalanan. Dijaga pinternya Abah. Nah, dijaga zaman baheula mah. Barang geus aya di tengah-tengah perjalanan nu jauh ka ditu jauh ka dieu. Tempatnya teh lamun teu salah mah di jalan anu sunyi tah ngadadak kareta kuda anu ditumpakan ku dunungan Abah aya anu megat ku sababaraha urang jalma. Awakna teh jarangkung gede budi amprotan barosongot estuding mata pikasieun. Janten maksud Abah teh dipegat rampog pengindernya cek jakarana harita. Nanya kasih Abah Daroji anu keur ngabuih ngomong lantaran hatena asa beuki panasaran bae hayang geura nyaho kana sagarupa anu kajadian. Ngadenge kitu pok atuh si Abah harita ngawalon pananya si jangkarana. Nya rampong maranehna teh jag. Nya maranehna teh menta sangka ninggalkeun sakabeh babawa anu aya dina kareta kuda. Lajeng tah nya tuluyna mah kududungan Abah teh dibere duit jeung perhiasan sacukupna. Meureun maksudna mah ngadateuing halangan jeung ngadateu ngaroga hala. Dari bandana mah dudungan Abah mah loba tetejang. Tapi eda sarita si komplotan rampok teh nolak. Nah make nolak teh heula itu tong ngancegan kasep. Lantaran saja bana hayang harta bana dadengkotna teh beder make hayang mawa bojona nyatana nyilala
Nyinala naon teh nyi? Nginala ningrum Tah, nyilala ningrum. Lantaran cenah eta istri teh anu dipigahayang ku manehna kitu ti baheula cenah kitu. Astagfirullahaladzim. Pami kitu mah kacida teuing atuh jahatna teh jelema teh nya bah eta rampok deh. nya macak oge. Atuh puguh kitu jahat pisan. Tah kulantaran kitu dudungan abah teh jadi ambek. Darek teh ambek kumaha atuh da moal aya atuh seorang oge anu bakal ridho masrahkeun bojona anu dipika cinta ka lalaki sejen. Komo ieu mah sesatna dipenta ku jalma anu jahat teu gojog. Lajengna kumaha bah? Tah nu saterusna mah keur atuh harita teh aya kajadian tarung pamustunganana dunungan abah tiwas ditandasa ku dedengkot garong. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kitu deui para pagawena aya sababaraha urang anu tiwas. Tapi alhamdulillah abah mah salamet ngan lumayan harita teh ngalaman tatu anu kawilang parana. Palimana tatuna abah? Tah ieu tapak bedog dina bitis tuh aya keneh keud jeung dina walikat ongkoh masih kene aya nu jadi saksi kajahatan maranehna teh ujar. Bah Daroji harita nembongkeun bitisna jeung walikat ka Jakarana anu baheula tatu parna cenah alatan gelut jeung komplotan garong. Barang breh nyawe tapak bedog katempo keneh masih keneh jelas. Sok sanajan geus puluhan tahun anu kaliwat tapi tapak nama teringit-teringit. Dugikeun ka kitu ngaleres we atuh geuningan abah. Masih aya tapak kena bedog. Lajeng nasib bojona nyilarani ngrum teh atanapi istrina teh kumaha saterasna abah? Tah ari bojona mah larani ngrum teh nyatana kieu eta teh basa aya kajadian gelut Raden tanya tarung Generalna Wijaya mere parentah ka bojona sangkan ngaloloskeun diri di aping kudu jadi adina Den Jayarana. Nya terus akhirna atuh ngaleos ninggalkeun tempat tarung. Tah tidinya abah teh geus teu nyaho deui kumaha nasibna atuh agan lara ningrum teh lantaran abahna oge harita mah kapaehan ti eling-eling di bumi alam ngan inget-inget teh geus pada nulungan we ku urang lembur terus pada ngubaran sarta dianceurkeun ka imah dunungan abah. Tah dua poe di harita aya sababaraha urang anu daratang ka imah ngajajabkeun Den Jayarana anu tatu parna. Sedangkeun agan lara ningrum teu puguh nasibna nepi ka ayeuna ge teu aya beja-bejana acan teh. Padahal mah harita teh lara ningrum teh keur kakandungan anu ampir geus rek nincak kana waktuna teh kasep. Barang ngadenge kana omongan si abah anu netelakeun yen lara ningrum teh harita keur kakandungan beungeut jang Jakarana ngadadak pias awakna ngageter jajantungna ratu teu puguh rasa. Astagfirullahaladzim. Janten istrina anu jenengan lara ningrum teh nuju ka kandungannya abah. Tah kitu kasep. Samalah mah geus meujeunna bulan alaeun lah. Itu jeung matak sedih lamun saking ngalinya mah ya Allah Gusti. Tah sanggeus aya kajadian eta abah jeung si ambu teh eureunnya ngadudungan. Lantaran nu jadi adina Den Jayarana teh atuh teruskeun deui usahana. Tapi terus lunta nyinggalkeun lemur. Ari maksudna mah cenah arek maluruh nyilara ningrum. Sabab hayang nyaho kana nasibna cenah. Jeung nasib jabang bayina anu dikakandung. Nya geus kitu mah abah jeung si ambu teh balik ka lemur ka dieu.
ka pagunungan. Jeung ngadudungan deui nepikeun ka kiwari ge. Tapi ai duit mah dibahanan harita teh. Anu cukup gede zaman harita mah jang. Kabisa nyieun imah, nepikeun kabisa nyieun imah tah leutik-leutik ge. Meuli tanah sawah weh da kitu kasep dongeng abah jeung dunungan abah baheula teh. Nepikeun ka ayeuna abah teh can panggih deui. Jeung Den Jaya Rana duka teh teuing geus balik deui ka lembur anu baheula duka terus pindah ka lembur Segen. Teu apa da eueuh beja jeung omonganna naon. Cek si abah harita ngomongna bari jeung dareuda. Nutup sakabeh omongan atepi obrolan bari jeung ditungtungan ku ngarenghap tarik napas. Sadengkeun jaka Rana mah atuh keur sajongjongan mah kelakah ngahuhulang mikiran naon rupa sakabeh dongeng anu geus dipedar ku si abah. Lantaran rada-rada aya kacocokan jeung omongan hirupna. Tapi eta ge atuh teu waka bisa mastikeun naon sababna lantaran bisa bae anu didongengkeun ku si abah teh lain ngadongengkeun ngeunaan kulawargana. Tok jang jaka harita, bah. Ai, Upami Juragan Rana Wijaya teh kapungkur di mana linggihna? ai lamurna mah Batu Nunggul. Katelata teh Oh, lembur Batu Nunggul. nya baheula mah lembur bisa lembur biasa-biasa we. Tapi ayeuna mah geus tangtu loba-lobana kasep. Lantaran da geus hampir aya kana 30 leuwihna, 25 tahun leuwih lah nu kaliwat ti harita teh. Tapi lamun saku abah diperhatikeun kana naon rupa omongan si ambu tadi teh aya oge benerna. Margina bah. Lantaran teu salah rupa jeung tangtungan hidup teh beceken teh rek sarimak teh jeung dungan abah Juragan Rana Wijaya. Nya, lamun kitu mah bener atuh. Mata kami teh abahnya tuh salah dodoloan yo. Nah, ieu teh nyaho atuh terabun kitu. Nah, sabab akur jeung mata abah heuh teh nyawan maneh. Cak para pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana, naon anu bakal kajadian, insyaallah. Mani dibaris neruskeun ieu carita dina bagian anu ka 60. Hatur nuhun loh gumarupi perhatosanana kada hilap like, subscribe, komen jeung toel loncengna. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.